Kerenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masya Allah keur ngora meureunan ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae. Maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dieu be barang geus kawin boga anak teh tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh. Baheula mah jaya lenong segala aya golek baheula mah pangdah segala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing. Kabelah dieuna be aing geus eureunnan ge nu mantap keureun kunaon emang ka atuh pandeueuh deui yang judina beak. Oh jadi lain tobat. Tuh tobat kan bareng jeung eueuh. Manya tobat ku situ ka lalu loba omong sia atuh. Geus ieu mah tobat teh kakak ieu. Geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pakai ibadah Gusti pake kos kitu raradutan azana aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake teu beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat nu enggeus tah nu enggeus eta hazan ngaran. Lamun uncan khauf ngaran. Tah. Jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat kurang nah ieu dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya hazan artina kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga berarti Masya Allah iya yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunaheun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi kan kata kiai juga harus istiqomah tolol tuh budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP meurigak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP wahara jas kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga sial jelo galamun goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat yakusuna alaikum ayati tarolah tama kaheureyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaat ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ketahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji pembiasaan getilok nyilip aing nyilip pan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung nangkep aing teu buku teu garu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aja jang nutupna kumaha atuh anting pemaji geus beak kabeh anting segala derorodan ku aing geus beak kabeh atuh deuk naon balicetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleuh tuh di tanggal Ambon aya nu ngaji nyilim na ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya karim tetapi walladzina kazzabu bi ayatina
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam, bani Adam, imma lamun fihi gumununiin asyartiya fima al-mazidah ikut tetap ing dalam labad imma utawi idgham nun in asyartiya ing dalam ma al-mazidah. Lamun yatian lakum tegat temenaning siraga barusulun apa pirang-pirang utusan minkum kang tetap saking siraga bayakusun kami pada nyaritakan ya rusul kabe alaikum ing atas siraga ayati sake ayat insu pamanit takong bagaw desa pamani kungarang saya mana syirka yang syirik wa aslahalan matutakan yang man amalawi ngamaleman fala khawfun alaihim maka orang dan naudawadi ikut tetap ingat zaman walau yazanun dan orang naudaiman ikut prihatin yaman kabeh ilakhirating dalam akhirat. Walladzina kallabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kadzabulan wa tayyunga kang padang agorokeun ya ladzina kababi ayatina kalawan sage ayating sun agung wastakbarulan badasara rombong ya ladzina kabetakabaru tegasa rombong ya ladzina kabehana saking ayatina falam yuminu biha maka orang iman kan ya ladzina kababiha kalawan ayati biagalawan ayatina ulaika gudai manggono allazina ashabun nari kupirangkangan duene neraka hum ya ulaika biha ing dalam nar khalidun iku kang langgeng kabeh. Mimiti Gusti Allah nyaritakeun kabutuhan jang para keturunan Adam. Sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas begitu panjangna. Kemudian taklif, pemerdi perintah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah. Sabada taklif bakal ditempo. Cek Gusti Allah kebutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara. Di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing. Di Jepang kebutuhanana kitu kentang ku
Kuaing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kental luar biasa potato. Jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong ayah kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta ayah bakso Betawi ayah deui soto Betawi ayah deui sop kaki sapi Betawi haji kitu Asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama Jabeuki Kadu lantaran di Serang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteuy kadu peuteuy mah geus kurang kumaha deui kebutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu itis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek mamatek jeung segala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping dimimiti gajah lari datang ka gajah depa ya aya kabeh taon deui sia ayu naik saeutik baheula maya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al Jupri segala Al Haji segala kitu Al Puket macem-macem geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ke hiuh sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget karo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nangtung heula di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya cak janat apa itu mobil gitu Daihatsu oh memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na kana Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir kan ya Jepang hebat amat cek kan geus naik mobil gua motor Yamaha Jepang cek kan aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh tekebol Kawasaki Jepang cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang tidak ada yang tidak kencang kendaraan kencang semua
bagus cek Gus Dur teh. Beres turun datang Kak naik taksi taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus aing poe mah ya cek Gus Dur teh. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud harga cek nih $100. Mahal. Memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur. Sial eleh sia ku aing cek Gus Dur. Bayar Gus sia tah mobil Jepang. Aduh, eleh jada terlalu mahal cek. Jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek. Ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat, tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya. Laporkan ke sana, Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang bae sial. Allah karim. Masya Allah. Nah ini kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia. Maka ku aing ditaklif pita ibadah. Jak kebutuhan sia teh dahar inum pake imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan nu opat jadi 2 lohor. Kecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah ke lelempangan mah boro-boro nulain zalah wali songo ge diperkecil tidak sholat loba nu zalah teu sholat blon. Masyaallah awewe onam bebeja moal sholat kula mah head cek nyohet nyon teu lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa sunnah geus sakitu doang cukup surga masyaallah hampang jasa ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah tas zohorna salat sunah qobliyah badiah rawatib ngaranna terus peting hudang daripada ngan sakadar kih doang cara aki-aki tolol nih aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumades dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun ka resep dunia ninggalkeun ka resep jeung makhluk ninggalkeun nafsu jeung setan nyana cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun loyon dijaga suku dijaga sehingga seakan-akan nyana teh aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu
otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis dan kadang-kadang lain metik otomatis tah tuh itu boga hese ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu jadi kumaha ge ai metik makapan naon gitu ngaranna gigi ngan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ge moal bisa dia teu boga ban kira naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa geus emang urang mah sadar datang ka dinya hirup teh eta geus saya datang ka dinya Mercy nyahongaran doang menurang mah teh ya hojrona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun aku kumaha sana urang namun diasukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos urang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung yang putih ban aki-aki naik atuh pan turun deui kaget tuan iya ditaklif ya ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar aju nginum pake kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia ayo nah jang nyampikeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi Hud, terus Kangjeng Nabi Ibrahim, kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun, terus Kangjeng Nabi Isa, terakhir Rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti mane di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mantaknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umatku lagi bakal disidang pelemah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu gimana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad ya hari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat diantarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nuleutik menang mereteli tina kitab gede sapinah kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahhab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan woi ka ditu disarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ya puluhan jilid ratusan jilid nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh mana jelema santri doakeun cenah kula ndek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu guys tuh masa sabaraha tahun mas antren aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha
namun seberapa tahun pesantren aya meureun 17 tahun mah rada deres. Namun seberapa pesantren ti leutik cenah kula mah pesantren teh memeh lahir geus pesantren. Nah iya parah ieu mah ieu iya parah ya teh tak kare mah gitu hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon gitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas dah masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu segala sholawat segala tek bengek eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed ngaran dek ngariung di deuleu sugih henteu sugih deres ya ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku jangan sia ka ditu bae aing ka dieu emang kurang enggak sudah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh nu susah tuh ka bawah berkatna inyana eueuh nanaonan sial jasa aya deui nu ngundang menang 2 peuting ka 3 peuting nu susah aing bagian aing nu susah tuh sama kamari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih lah pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kudu eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teu kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai loba anu kos kitu gantung da kiai kos kitu mah ai ikhlas teh aya naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jati kamari geus dahar bae paling mun teu diberkatan paeh mareunana kitu bae geus hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadangena tiis mentek permut jelema nu ngondang naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang mungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abesiar rada gede merena kan begitu beres da kos itu eta kiai nu kos itu mending gantung cek ulah mah di mana di Tangkal Jarong gantung iya Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pan geus dijelaskeun ayatna ge lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusibu innallaha la yuhibbul musib dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas wari, taklif, pemerdi, panita, kadesia, awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakan ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak ai wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif narana nah ku ari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma yatiyannakum rusulun minkum bani adam Adam Hawa berikut keturunan anak cucu Adam urang kuari immain sertia mazaidah diidghamkeun imma maksudna untuk nguatan takid
Immayatianakum lamun datangnyaan pasti karanjen kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjen yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul. Nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna. Lamun urang ditanya teh mah ai Yunus nabi apa rasul? Rasul. Nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha teu talar nu sabaraha nu penting Yunus rasul. Ai di lembur panaya Yunus lain dah eta mah. Yunus eta mah. Yunus buang kawarah tah. Nyaho nya teh. Ai Ibrahim rasul nu kasabaraha teh nyaho nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh rasul. Ismail ge sarua. Beja mah anakna beja nama. Jaksa aing ngadengkeun we nu sok walimatu sapar teh. Ibrahim cenah boga anak Ismail. Aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho. Pokoknya geus eta Ismail anakna bae geus. Tas cukup sakitu ge geus sedeng eta. Kok sia bari teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh. Dari nundutan aing. Tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim. Asana salah. Nu bener sia. Ibrahim anak da burung. Pugus ya. Tuh ngaji nundutan kos gitu. Ngaji nundutan kos gitu teh. Masyaallah. Nu bener sih coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak. Sia teh aing sih salah sebenarnya. Ya Allah ya Karim. Teh aing kesalahan gua situ gadekeun ngaji teh. Nah Isa rasul. Terus namun ditanya Musa rasul, Harun rasul, nyaho tanyana kos gitu cukup. Lamun coba hitungan Gusya hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam, dua Nabi Musa, tilu Nabi Idris, opat Nabi Harun, lima Nabi Sulaiman, genep Nabi Lut, tujuh Nabi Isa, delapan Nabi Muhammad, sembilan. Hai, atos ya. Tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta. Geus geus sakitu sorga. Cak aki-aki deres aing kos kitu. Sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan. TK mah kuari bisaan, kuari TK teh bisaan. Ai aki-aki mah geus kabisa nya naon. Poho. Malah mah nya ngawurukan incuna. Gade ku abdi di pagahan hiji Nabi Adam, dua Nabi Lut. Ngahaneng ta incuna ge. Nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut, tilu Nabi Ibrahim. Ngahaneng deui budak. Langgesan beki lah. Ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu. Yang kurang larda lain deui. Aki-aki bloon nyana pede bae deui ngaurukan incu. Immayatianakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang karanjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun karanjeun kabeh ayat-ayat kaula. Hiji rasul nu teh nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal, kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yakusuna alaikum ayati. Unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yakusuna ayati. Kangjeng Nabi Idris ceritakeun ka umatna can aya umat loba ari sama Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim lah, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dia zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah
ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas apa urang mah teu nyaho. Paling gak Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat, berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina, urang Gaza, nu kuarikeun di perangan jalur Gaza, Gaza urang dieu Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana urang Palestina, Arab Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo, Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae. Ciples kos urang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah baik lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama nyaho nya nama. Yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus salar Quran. Ini kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh ngisang kudu diisangan nya geus salar Quran kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain lalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kanjeng Nabi kamprok jeung Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Dia Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Oh sakieu umatna ieu lain lalagan tuh komo Kanjeng Nabi na. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cek Kanjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh engke jaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Naon wae di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya soy atawa kau biha wa aus biha wa aus wa subhana ma'al." Tepat panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente. Ghazali kakarak ulama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejenna. Padahal menurut cokot itu bagus dan saja nemu watu. Padahal lain Imam Ghazali baik, lain Kanjeng Nabi Musa baik, nusok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Nerembel sarua. Kakak ira kadieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes setik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kadang ka dieu teh cek kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat cek nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana ka sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae ai tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Gitu baca Kanjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa dikeun di Bogor. Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun. Urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i. Sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kanjeng Nabi dina sejarah Kanjeng Nabi. Aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu, Taurat mah kieu, aya ge ngan sakadar sakitu. Teu nyaho urang babagan dina Zabur, babagan dina Injil, dina Taurat teu nyaho urang mah. Berarti kan ada kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna.
lain deui adapun nauhidkeun sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah. Awas faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make faman ittaqa lantaran tadina ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu make carita singkat da bae faman ittaqa maka saha jelema anu ngaraksakana kasyirikan tina kasyirikan berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamanit tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal amalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslah tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslah anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba paminggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok trokeun ieu budak ge tok trokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak nah deuk aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq waslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin ai sieun mah kahareup lamun urang dek berangkat jam 11 beting dek ka mana sia dek ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nah teu kana pakan sieun encan berarti sieun da sieun ini diga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya kasieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah wala hum yahzanun nu katukang-katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna cicing bege keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cak majikanna masyaallah panarita teh menang gusuran samilian ajupan dipake ngebangun imah 500 juta sesa 500 jo pake beli mobil kijang panarita jo
karena ya 250 deh iban hari itu pakai usaha ayo usaha teh akan ancur-ancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu geus yahzanun ngaranna ngalamun nu geus merenung nu geus sedih tungtungna ngalamun ku nu geus tah pamajikan anu bagus mah lah kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh di jokot ku bang geus urang mah kebel mal kebel hirup batur geus hirup di handapeun jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang paen penting mah ibadah mantep mun aya awe kitu mantep jasa tah ngeunaheun ngan aja jantung jaheus ya ye terus gede hati geus ulah pikiran lah aja urang bakal pararahi ya turun geus manggeus bae ka geus ati ditu nameureun nanti lauhil mahfuz japihin terus ya ye terus ya dunya kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja gitu kak tapi lamun kieu mah pan kak nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula udah balik kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye kudu kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na kak nanaon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah atuh kula balik antara aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu neuk naon aing beli teluh aing jangan dulu satu dulu sia eta kos kitu tah ieu babadi taqwa wa aslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kahareup moal aya kasieun nu ka tukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakon keul ngora aing Masya Allah keul ngora mameureunana ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana maing rada deres ge kabelah dieu be barang geus kawin boga anak teh tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom segala aya golek baheula mah panda segala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing kabelah dieuna be aing geus eureunnan ge nu mantap keureun kunaon emang ka atuh pandaeuh deui yang judina beak oh jadi lain tobat tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ ka ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos kitu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake teu beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres dah eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus dan nu enggeus eta hazan ngaran lamun can khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kahareup moal aya khauf katukang moal aya hazan artina kumaha kahareup bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun sorga berarti Masya Allah iya yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunaheun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi kan kata kiai juga harus istiqomah cek tolol tuh budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba
komo HP mereka bulunya. Tidak ada teman yang setia kecuali HP. Wahara jas. Kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku. Waduh. Penghibur yang setia adalah HP. Pemberi nikmat yang setia adalah HP. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial jelo galamun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat yakusuna alaikum ayati. Taruhlah tama kaheureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaat ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna atuh ke tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit. Iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah. Siap ngaji pembiasaan getilok nyilip aing nyilip kan nyilip dina naon sih Ambon orang Ambon hari deung nangkep aing teu buku teu garu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aja jang nutupna kumaha atuh anting pemaji geus beak kabeh anting segala derorodan ku aing geus beak kabeh atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cekna sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleu tuh di tanggal Ambon emang ngaji nyilim nah ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya karim. Tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah bante mentak takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae wayang ngahirupan wayang ngarizkian aya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu baik ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho. Nah iya walladzina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhudkeun ka Gusti Allah endahan surik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk biladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia wasak baru sombongnya anha ninggalkeun ayat-ayat teu iman kumaha ulaika ashabun nar jelema eta jadi bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di nerakana sabaraha tahun di nerakana oh eta mah geus aya kontrak di nerakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate. Na'udzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus kebelah dia kafir kuarina nu menjulang nyeunaan hotel menjulang nyeunaan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nya ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae teu percaya nah
iya bakal jadi penghuni neraka indahnya di neraka hum fiha khalidun. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang, tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard, percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah. Tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu. Kita puasa bulan Ramadan, jam 7 geus goreng sangu makan dog di sial. Kaambeu kitu ku urang seungit jasa. Masya Allah, Masya Allah. Haju ngarokok deui. Mending lamun sararugih mah deui di sisi jalan ngan seukur ngagalian gitu kabel. Urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 1 2 3 ngarokok cus. Motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kecelakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah. Nah iya iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun penyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti penyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik penyakitna ngan seukur make bodrek doang tak beres ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan gedekeun malaikat seununa supaya nganculna mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga na make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng ieu sarua ti dieuna tah aya peneng ngan ditarang deui. Jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyahoan. Engke ngobrol ban ieu sia ka neraka heula. Oh sebenarnya ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol. Emang haji mah langsung teu ke neraka deui mang haji mah gitu beneran mang haji henteu mang haji mah endek ti palesa dia jual narik jurus sama mang haji alhamdulillah hampir mang haji hampir cek kan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sakitu sabaraha aya meureun 100 tahun paingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kayawan di dia penengna mantan dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah peneng mah terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit seteu ngan angel tetep. Ya Allah itu Kangjeng Nabi nyaritakeun gos itu sabaraha lilana eta ka leungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat. Ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae geus. Nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah eta leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka izin kan engke lila. Nah lilana sabaraha? Lilana disesuaikan jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit. Jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka. Namun di neraka sapoe ka sorga leungit geus langsung ya eta mah geus nyumput bae heulanan ulah waka kapanggih jeung jelema nya di pager kieu bae lah abeh teu kajawan nya kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai aing paling ge ditanya isi ka mana heula ulah loba ngomong aing ngilib heula ya karim masyaallah. Nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusula alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula
dimimiti urusan ketauhidan, datang ke urusan perubudian, permuamalahan, dijelaskan ke Rasul kaula yaqussuna alaikum ayati. Urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan, teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan, teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskan. Ngan ku ari ngajelaskeun lantaran teu masantren marengkol. Mengkol kuali di denge-dengekeun teh mararengkol. Loba laporan maksudna ka kaula. Aya anu hasil menang di televisi langsung laporan ke saya mendengarkan di televisi. Terus ya ngadengkeun televisi atuh. Naon? Ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Wih, kuleukeun teh budak deui ngadengkeun radio. Aya deui cenah ieu menang di internet. Waduh, pohara jasa ieu. Ikhlas lima budak maka di internet segala tuh aya deui nu ngadengkeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu mah santren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan di jerona kiai asal geus kagolkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadi lain ngajak ka Allah lain mimitina mau hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungnya lah deka mana deh ya tuh orang hirup yes banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cak cak bapak inget beringin sok inget eta teh sok inget anu di itu Abu Nawas ngalamun dari tanggal caringin ge ngalamun nyana tangkal caringin sakieu gedena ai buana leutik macakna ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buane amat buana sakeun teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun kita sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta Bunawas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deui karak adil tekebel aya duragan buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buan hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh paeh jagana maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kaulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik namun endeuh adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih da Bunawas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula ieu inget tah ahli sorga jeung ahli neraka sorga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget ieu ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli sorga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi. Waduh sekumaha di DPR akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah di situ kan ahli sorga enak-enakan tapi kami ini beserta masyarakat waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli sorga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke sorga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka sorga. Caranya kita buat jembatan. Wah tuh bagus sekali ini ide sekali sorga. Bagus ini kita buat jembatan dari sorga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga ngelihat aja lah, supaya mantap. Boleh dah kalau gitu ya, dibuat MOU. Hasil daripada mempermusyawarahan
Jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju? Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus, masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggus, cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik keluar, jembatan anu di surga 3 bulan can anggus. 3 bulan can anggus, cepat atunya. Ya oke, Gus. Diperiksa deh 3 bulan can anggus keneh bae. Diperiksa deh 3 bulan dia can anggus keneh mah. Akhirnya musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilnya ternyata penelitian nu mantap. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleuti ustad santri kiai teu nyaho proyeknya nama angel jagna barang diteliti di neraka paingan cepat orenganan improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh, bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Akhirnya dimatalkan buatan sial dah Gus Dur bisaan bae bupati atuh seri koneng nyana atuh gubernur seri hayang seri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona lemah pimpro segala naon geus bae Gus Dur karana ge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dek protes kumaha ka Gus Dur berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta di ahli neraka iya lambat biasa gara-gara lambat duduk lambat kumaha sapira ahli surga manu pakir nu miskin santri atuh pan santri mah kuari ge potongannya namanya kopea pan beureum lain hideung lain santri isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri bablon pan samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana santri bae hirup teh bebas dia di pondok na keneh geus jadi wali santri mah bebas hirup teh ya kabeas-beas nu saha bae disiuk bae iya Gus Dur hebat ya nah iya kula inget data famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna timimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun alaihim wala hum yahzanun anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya ka belah dieuna komo geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabul nari hum fiha khalidun